Halo guys, kita akan melakukan ngaliwet bersama pemuda Arinsa. Lanjut lagi, bye. Berat, Pak. Kita udah ada di lokasi guys bersama teman Arinsa. Masa kamar di itunya, karena penpinas. Kalimat nak tenang. Di mana? Saya itu tadinya tah. Saya di panas. Mau di hadir. Lokasi perkebunan. Lokasi ada di puncak pasir Kolecer. Oh, jadi sabarin nungguan Mang Jamin orang tatanya lah. Ya. Yo, pemuda Arinsa teh gawena naon wae ya. Tuh. Pak. Naon san papatahan sih ngomong jangan jangan lupa like and subscribe. Ya, kawas kurang sih rapatarnya. Si rapatar. Sok san lucu. Jang, ka dieu Jang. Jang. Ka dieu. Papatahan heula jadi kudu ngomong. Jadi kudu ngomong like and subscribe. Lah kitu nih. Ka dieu lah tuh. Kan budak Mas Ambung. Ini apa lucu? Orang ngobrol-ngobrol lah we ya. Pemuda Arinsa teh gawena naon wae. Mang Duseng. Saat ulah ditanya gawe. Mang Duseng. Pengangguran. Ini tanya gawe, penghasilan nama geus pugu. Beban keluarga. Ya panginten kieu palawargi ya kegiatan sehari-hari panginten anu aya di lemur pamuda panginten ya salah kadarna kadang ke kebon kadang di bumina gitu seseur nama sih ke kebon mudah-mudahan mah retol gitu Pencitraan anjing. Seueur nama nyelot. Aslina naon berarti? Seueur nyelot. Aduh. Pahang. Dolar kuning. Baiklah. tapi banget orang lucu tuh san lamun banget orang lucu mah pakai jang pembukaan bangsa nu like and subscribe dia Lucu lah. Lucu. teke ngihilap like and subscribe atau komen palawargi sakayang
maksudna si Adam nu riweuhna anjing. Nah, Video bagong tuh pakai HP na. itu HP mana? Dia bawa meser urang. Di record. Bagong pakai jeung di HP. Tolong. Tinggal di konten anu pangramena ditonton terus. Podcast. Erek podcast. Podcast horor. Iya. Oh, babari deui. Nonton. Mas datang mah kita datang mah teh ka imah uing ka podcast di uing. Oh lain. Review imah. Review imah saran teh si Emul gitu. Aing. Oh di mana? Review. Bayar kah? Beliin ka imah masing-masing lah nge-review. Review warung. Aya geuning anjing anu eta geuning saha teh? Anu TikTok teh. Anu mun batur teh geuning aya Bang Emo geuning. Halo guys, aku lagi nge-review. Eta saha teh anjing. Oh eta. Anu tatangan teh datangan geuningan ku Si Dupin. Bang Emok teh. Bang Emo kulising. Ku Bang Emok teh aya nu ku Bang Emok. Katel. Cepet tuh. Oh, kapan nu cenah sandar Bang? Oh, siap ekspor Pak. Iya, Satunya, Bro. Tinggal itu. Pengorbanan demi konten tinggal Mang Apit. Piraku suntikan dananya Gi. Iya tinu nonton. Kersa kalian mah tuh. Oke, Bro. Yalah, Bro. So. Yang para kudu ningali eta luar negeri geuning Indonesia luar negeri anjing di luhur eta. Moal tindakan kekerasan tuh nya euy. Sok sensitif YouTube ge. Tuh, kayak ibu di tahun nyetar keluar siapa? Tina arin sa. Da can upload deui. Geus. Henteu can upload deui videona. Tah kieu ye. Nuan asak we geus asak orang tinggal dahar. Gerak. Balik deh urang. Hah? Dari mambula Pak. Nah, ini dia nih. Oh, dia masih ini. Beuh. Aku minyak teh. Wah, kurang bro. Minyak kan? Oh, minyak mah. Nah, kok ya cai? Iya cai mah. Iya, air minum ini. Wah, banyak ge. Nangakara kayo tadi dasar. Lagi bener. Aing teh doma kamanya mah, suku doma aing teh seulah gitu. Tapi moal sih. Maksudnya? mangan nyeta bener mang lamun. Aya kudu make bantal. Maksudnya lamun dina labuh teh paling kagigir mang moal ka tengah gitu. Mau matak labuh kieu, anger kagigir labuhna mah. Aya Bisa balong mah wae. tukangan iya. Kan aya awewe oge geuning nu miluan. Tukangan di mana kae balong mah. Tama awewe. Awewe sekian nyeri. Sewase. Iya we geus Eta teh bantal geuning. geus ngaliwet. Tinggal kieu we ngawangkong. Nyawa. Ngawangkong udud. Anu jeru. Tinggal gede yang meuredak kok.
Mana sih? Jadi balap karung teh nu make helm nu bari ieu Dongkol. kolot sok resep sih ada. Ada budak leutik wae. Tapi nya Kurang pamancing gitu nama aya. rokoknya mah hadiah. Rokok bako sok we. Wah, atuh bang sakolot oge mah teh Wah, rame. rame miluan. Miluan ayeuna kari itu mah. Gerakeun. Bergerak enak. No, ramah atuh 500.000 kanya mah, siga setihang bako rokok mah. Komo ana loba rokok marurah. Hah, Kudu aya ketua acara ningan anu ketua Kudu. acara ieu cara naon? Kudu ngabentuk jadi panitiana gitu. Ame jadi ketua teh bisa ngaieu bisa Oh, ayeuna mah teh ngabringkeun loba rokok murahnya mah, Pip. misalkeun Pino Mang 500.000 Yamin teh ki. ketua acara teh. Udah rokok loba rokok murahnya sih. Dubai kali itu. Apa nama? Karatu kalau di hari kolot mana pasti. Naon yang kolot mah nya? Rame. Jadi bener kalau teng kita pas penting teh ngajian teh rokok teh anjing. Dubai sih. Dubai. Rame tuh kolot mah. Pokoknya nama pang alusna gading Kolot yang jarum oge teh coklat. yang miluan. Kolot oge mun bang saroko mah bako cenah kopi rek naik cenah. Rame kieu gitu aya nama sok aton rokok oge nanya. Tilu tihang we nya meuje. Mujuna dua tihang ogen. Kamari mana zaman kamari mah kopi da dituker ke si si sarpin. Ku naik tengah peuting. Aya ngopi hideung cai tuker ke kaluhur naik. Gitu mana? Prepare. Guys, kita akan Aing. labuh eta manehna. salah Kang Pip teh nunat di dia bagus. Guys. Ada jarmok, guys. Aing redat mana ieu? Anu bala-bala di jeun suung. Ya. Oh. Anu kerupuk anjing jadi Jadi ubur-ubur. jadi ubur-ubur. Air tawar. Ubur kali ini, guys. Iki sakieu we rokok teh kong kena main rebutan teh. Kalau aya Kang Ugi dibahas. Mati paheula Urang sambiluan. Hayam hiji di luhur teh. Ya hayam 5 lah meureun. Ngepul euy. Kieu geus dahar mulang geus ngawangkong geus udud mulang. Nyapel. Tuh, bakatku panas lagi puuk nepi ka beureum ka poe ya. Jantan teh tunuh tos ngaliwat mah palawargi. Wargi, langsung mulang. Atur nuhun we atuh sadayana anu tos nonton ini. Atur nuhun pisan. Tong like, comment, sareng subscribe.